Ciri-ciri jalma cilaka dina almaun disebat hiji lalai salatna asal gugur kawajiban salatna di engke padahal waktuna nyalse salat wajib hararese komo sunat dilewat bae. Dua ciri jalma cilaka jalma anu resep ria ibadah di beja-beja hayang kapuji jeung bangga. Ciri anu katiluna teu daek nolong sasama hirupna sabodo teuing kitu kieu kumaha uing. Ciri anu kaopatna anak yatim digagalak boro-boro mikanyaah boro-boro ngabungah. Ciri anu kalimana teu daek mere daharna kanu miskin kanu duafa komo kanu menta-menta. Eta ciri sadayana diteliti